Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring mang oleh dina dongeng Sunda anu mistis serem tur dina dahenget ieu sim kuring bade ngadongengkeun anu bakal janten judul Siluman Orai Lewi Gede. Ya pemirsa sepada setunyang kolong tingkana waktu hayu urang dangukeun sasarengan Cemon. Seperti biasanya sinjol digawe di tempat pegawaian di poe Senin lakukan ke poe Sabtu poe Minggu nama di pada libur kudunungan manehna gawe di tempat jualan sangu goreng di pengkolan Bahanjon anu deket ka imah dunungan kosreng seperti biasa eta sora irama anu sok kadangu di tempat pegawaian di sinjo dina keterampilan manehna ngaladangan sang goreng inami goreng inami rebus capcay jeung kuitiau. Bang, beli satu bang. Nya satunya pakai panas enggak apa bang, mau beli apa? Itu sangu goreng. Nya dipanasin Sedikit aja bang, jangan banyak-banyak. nya sinjul ikat pisan manehna ngaladangan umuli di meeting ngasupkan bumbu-bumbuna tuluy ngasupkan daun geus kitu asupkan sangguna geus kitu oge diasupkan sosin potongan sosin waktu geus teu karasa enjo mimiti dagang teh jam 4 sore ayeuna geus 9:30 leuwih saparapat anjo keur ranyas heula geus beres ngaladangan loba kadang nanya saparapat jam nanya aing balik nah garantos atas sinjo kusiwel njawa ngaluarkeun udud jarcok dina saku bajuna tuluy dicokot dihem-hem kalau dihurungkeun cekes anu katilu karah hurung eta pantul korek diduru kusinyo nah geus nyantai bagangun geus meak ngameakeun rokoknya namanya jeung kopina teh tadi nya loh pasti siam kopi teh geus saparapat jam pas kangkat 12 jarum panjangna rokok njo geus rada beak tinggal satik deh geus kitu njo melesan dagangan boboko geus eueuh sanguan piring-piring di karumbahan
meja disimpan di sisi di tempat jadi pangdagangan. Hai kursi mah dibawa ditenan luhureun roda geus kitu mah geus kabeh beres njo tuluy ngadorong roda katen dununganna Bapak Kevin Subranta. Geleyeung nyo ngadorong roda tewas teu sawatara lila enjoan nepi ka imah dununganna Teh Kevin Subrianta. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Aja kenjul. Ngetok pantau imah dunungan. Waalaikumsalam. Di jero sorana kadeng. Ya neta Pak Kevin. Lo di luar. Apa Pak? Ya. Hanya kedeng. Terus gitu mah dibuka pantau. Itu. Pemandangan. Rame. Alhamdulillah Pak. Rame ya na atosna. Nah, nu rame teh mah sang goreng sih. Seseueur nama tapi dah nu sana sini anu meser. Oh nyata. Saya yang mana ya Jul? Song dia songkeun duit 50.000. Kasih Jo. Aduh, haturnuhun Pak. Halo Zami. Nah, Pak, atas satunya sampai kita mah habis langsung weh kalau nyasima di imah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus kitu. Jo ngaleos di mah dununganna. Bari ngenyot rokok jarjok anu tinggal. Ya 4 kali kenyot mah. Maklum lah njo teh keur ngirit. Soalnya maneh nangke poe Sabtu. Poe Minggu. Arek apel kanye sih. Urut bebaturan manehna. Desa sanaring tinju. Sananya. Tapi mantek yang orang mah bisa jalan atau kayaknya. Poe Minggu teh. Mah bisa apa kanye sih. Mau tengirit euy. Lah. Parumben ya. Kamaran aja ya. Bebaturan anu lampang ya. Njo bari alak ilik karena jam tangan. Karetnya jam 10:30 kurang 7 tapi nahanya awan nu nangkring deh na gitaran si Kemet kemana deh si Kemet jeung si Mod biasa masuk aja ya jadi wah ini mah lah njo tambah pusing sanajan bebaturana anu sok narangking di pangliwatan manehna balik sok aya tapi anu mah dekat tampo hiji acan tekong sililan jo geus nepi ka hiji jimbatan hiji walungan anu kasohor pika keungeunna nya senajan gitu senajan kita keungan njong bisa kesebut radawanian senajan can pernah panggih jeung nugoy
Jo lempang rokok geus dibeak geus ditincak malahan gepeng kawas duit malah tus perak jo ngadeketan lempangan jo geus tereh lebih karena jembatan jo hari tanya ke HP bayar rek SMS kabogohna nyesi anu panggih bahasa di sasanaring tinjo pasien jo rek nulis pisan teu kahajan jol teh tajong karena batako potong cigana teh urut ngabangun aduh gesruk jol labu apa enak lagrat harita posisi nanjul geus salengkah deui kana jembatan anjol rek nyopot HP anu aya dina jembatan geus aya dina jambatan barang rek dicokot teu kahajan jo nempok kalah anak pun jembatan pas jo teu kahaja gitu jo nempok siluman orang etong katingali kunjo teh sirahna hulu gugat awakna gede ngaling semurada koneng kamas masa tina panona katingali kurung berem kawasan tina sirahna aya mahkota eta ora eta untuk saparti orang anu pada umumna da saking ku gedena taorai celenggun nempok kaya njual terus seetik-etik sirahna tangga hari tanjul nempok kawas gitu pet jadi ngabetem suku nanu tadina jag-jag teu bisa ngalengkah sekali-kali aja salengkah aja jus teh ngerek ngomong naon nu karasa konjo hari tangan muringkak anu muringkak napisan jo ngesang awak na ngageter ngadede tuluy njo teh diuk ngagepruk teu kuat meureun teu kuat nempok hayan anu kumanehna karendapan penting ieu siluman olah eta beuki ngagedea awakna beuki kitu ge sirahna beuki ngadeuketan ka lanjut panon anggar hurung warna kamasan siluman orang
sautik calang kawas norek nyantok sinju. Benih gede pisan calangkap nate. Segitu mah senju pingsan kerput teringat di bumi alam kocapkan isukana senju nyawa geus aya di imahna kasampakeun di belah kencana aya indung jeung bapana senju dan bisa ngomong beren pedah trauma tadi peuting yo naon mana teh kajeng saya di jembatan tadi peuting dina balik bapak balik jam 12:30 sugan teh aya maneh ieu mah nyo ngomong tanya ku kolot teh Tadi penting nyo manggil siluman ore no hana pun jembatan pak astagfirullahaladzim matakan mana tong wani-wani nempok ke arah hana penjembatan panon geus dibejaan ku apa gajeng ku mama entong nyoba-nyoba eta teh siluman ora nu ngagegeh di eta walungan yo oke deui mah mana balik gawe ulah sok wani-wani nempukan apa jembatan eta teh geus lila pisan ti bapak keleutik oge ngagegeh walungan leuwih getih siluman ora eta wes atuh ai kitu mah ayeuna maneh gerak kaca ya jeung rese banget sare kene jam sakieu Pak jo terus udang oi kacai banget tak kitu pamiasa dongeng anu dinten ayeuna ku sim kuring didongengkeun moge-moge janten penghibur kana kalbu pangbabena kana mana wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keman